Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didawuhkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana jenengan Gusti Allah mantena anu gagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 29 juz 2 jajaran kaopat tihandap wa mimma ayat jajaran kaopat tihandap wa mimma Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma jeung ari sabagian tina perkara jajaron janten panyegah itu emak eta teh jajaron ya salah cetak rupina saneh jajar tapi jajaron jajaron jantan panyegah itu ma hadun nafsi kana bagian atanapi karsep nafsu wa taba'al hawa sareng kana nuturkeun hawa nafsu fa idzal tabasa maka nalika samar atanapi bingung teh mangmang saliru alaika kanjeun nawan al istigholu sibuk atanapi katunggul bil ilmi sibuk kuneangan ilmu au bitorikil qaumi atawa katunggul ku perjalanan toriko. Ieu teh ngalajengkeun hanca anu kamari masih kene hikmah 185. Yen kamari teh nyarioskeun nalika bingung milih amalan mana anu kudu dipigawe mana heula kitu nya. Ieu urang review deui, beuh review. Review teh diulang kan mulai diulang. Supaya emut deui nya. Jadi pilihan amalan anu pangberatna karasa ku nafsu. Nah, pilih amalan pangberatna margi dina lebetna aya mujahadah. Sareng upami hiji amalan karasa berat pisan ceuk nafsu eta tanda yen amalan eta hak. Ya. Atanapi hiji amalan anu dipikarido ku Gusti Allah. Sabalikna lamun leuwih milih amalan anu hampang sarta cocok sareng kahayang nafsu
ahli marifat nyebatkeun eta tanda ayana sifat nifak dina hate min nifakil qalbi atawa milih mijan ya akbaru faidatan pilih amalan anu paling seueur faedahna sareng a'dhamu majidan amalan anu paling ageng tambahan hakikat pikeun batin artina berarti nambah kekuatan kamaripatanana. Teras deui kamari aya disebatkeun mijanun akhor timbangan anu sejen satos milih anu berat masih kena bingung keneh dieu nya. Teras milih anu seueur paedahna seueur manfaatna bingung keneh oge. Masih kena saliru urang milih amal mana kudu dipigawe tah kamari aya tah nya amalan atanapi cara anu terakhir timbangan anu terakhir disebut mijanun akhor timbangan sejen mana antu qadiro nuzulal mauti mastikeun kana datangna maut sakedeung deui gitu. Jadina kan bahasa maghrib tadi salat maghrib boa ieu salat maghrib anu terakhir pikeun diri kuring sehingga eta salat nage genaheun kitu juga na soson-soson khusuk dina salat nage naon sabab boa ieu teh maghrib anu terakhir pikeun diri kuring ge matakan rek bener ayeuna mah salatna nah kitu atanapi di mah amal-amalan duh kumaha lamun isukan urang teu dibere umur ku Allah ye atuh berarti dina nalika urang terang yen eta maot teh sakedeung deui berarti anu dipikirkeun teh lain perkara-perkara anu palsu jadi nu dipikirkeun teh amal saleh jadi mastikeun kana datangna maot sakedeung deui batin jalma anu emut kana maot teh tos teu boga lolongkrang deui nya pikeun naon pikeun nyeun amal anu palsu antukna kumaha bakal ngalobakeun amal soleh dina nalika boga rasa bahwa sakedeung deui eta maot atanapi ajal bakal sumping. Tapi amalan soleh di dieu kamari dicaritakeun nya amalan amal soleh di dieu teh mungguh arifin nyaeta hiji amalan anu kalebet amalan anu ikhlas. Amal anu murni berarti ikhlas cek arifin mah murni tina naon? Murni tina musyrik kopi jeung musyrik jali. Amal anu jauh tina kokotor seperti sifat ria. Tapi ria di dieu cek arifin di ria oge nya. Mana cek arifin ria? Ria mungguh arifin mah sagala rupa kerteg batin anu ngareret kasalian ti Gusti Allah eta ria mungguh arifin. Tah ayeuna ngalajengkeun hancan nu kamari. Yen kamari oge disebatkeun deui wa ma ada hubatilun sagala amal anu teu pantes dibawa maut eta berarti batil disebutna. Ari batil batal sia-sia kitu nya sia-sia. Atuh isukan arek maot ayeuna urang mikirkeun urang ngabangun pilayu di puncak tah eta amal sia-sia kitu teh kitu eta mah sebagai contoh. Tah dina hanca ayeuna wa mimma jajaro haddun nafsi wa tab'al hawa sareng tina perkara anu janten panyegah sangkan urang teu kajebak ku kasenangan nafsu jeung nuturkeun hawa nafsu nyaeta nalika samar atanapi bingung ka anjeun ngeunaan kaikhlasan dina urusan sibuk nyiar ilmu atanapi mapai jalan tariko ieu kuring teh ngaji apakah ngajalankeun takah ieu takah tariko misalkan gitu nya ya nafsu teh pan sering nyaru sabenerna mah sering nyaru ieu moal ngaji heula ayeuna arek kholwat we arek kholwat kalau mun ditanya ku akang kunaon teu ngaji ih kholwat Kang kamari abdi henteu tah kitu tah kitu bahasana tah eta teh sering nyaru nya kamu klase dan nafsu mah kitu
asa alus gitu pagawean ayeuna teh lamun dibandingkeun pagawean anu sejen amalan anu sejen. Jadi nyaru gitu aya nafsu mah dina amalan kasayan. Hiji jami sering ngarasakeun ibadah nya nyiar ilmu atanapi toriko padahal mah sabenerna mah hatena keur nuturkeun nafsu. Misal hayang loba dunya kucing eta mangapin pan sila mah sila oke kan aya ukuran panggodaan matakan ke dina sila ngawirid atau napi zikir teh aya keur nuturkeun nafsu teh kuring ye perkara ieu naon sababna hayang loba dunya misalkan hayang katingali mulia atau napi hayang mikah hayang karomah kitu tah tanyaru tah teu nafsu teh dina amal-amalan katingalina amalan saya urang silanya tos tahajud tah sok nyaru matakan penting ngaji teh dina nalika kitu tah supados urang teu katipu ku kasenangan nafsu atanapi ku karesep nafsu anu lemes eta nafsu tadi teh kasauran ke musonib nalika anjeun mimiti bingung atanapi samar naha ngaji jeung suluk anjeun teh bener karena Allah atau nafsu ya, katingali pan ngaji bener dengan bagus kan ya. Tapi ngaji di jero urang teh ngaji teh karena Allah ngajina apa karena nafsu ye panetanya lisitnya kitu teh nya kahayang nafsu maka gunakeun saur Kiai Musonib timbangan maot anu kamari terus dijelaskeun nyaeta kuningali kaayaan ruh nalika kaluar pan keur sakaratul maut mah anu dipibutuh naon pitulung Allah. Jadi ukuran amal-amalan age berarti amal-amalan anu dipikarido ku Allah. Cirina amalan anu dipikarido ku Allah di jerona kumaha? Timbul di tina hate aya ikhlas. Ya? Janten hancaan wayeuna teh sabenerna mah itu jalan keluar. Solusi nalika salik ngarasa mangmang tina kaikhlasan amalna. Gitu. Pangdur maka kudu ningali atanapi nguji anjeun kudu mikir anjeun kitu ayyahuma kana mana anu leuwih utama tina eta dua perkara nyiar ilmu atawa zikir ya kuring ya tuhibbu anu mikarasep anjeun ieu teh jalan thariqah teh anu ai thariqah sajiliyah kan suluk taroki kitu nya khalwat kitu teh ngajalakeun sunah-sunah Rasul bahasa-bahasa jalan thariqah teh ieu dinisbatkeun sapertoskeun zikir sapertoskeun khalwat nah harekat tungkul kuniangan ilmu nape tapi ana ilmu nape nya bahasana ieu mah ilmu nape berarti ilmu panuain syariat torekat hakikat eta ilmu nape atawa jalan thariqah misalkan rek zikir we tah nu mana anjeun resepna ngaran resepna resep cek anjeun apa resep cek nafsu ieu nah nyalisip tadi perkara antakuna kana yen kabuktian anjeun alaihi eta tetep dina kaayaan perkara teh halu khuruji dina tingkah kaluarna naon ruhi ka ruh anjeun berarti sakaratul maut pastagil maka kudu sibuk anjeun bihi ku itu mah anu dipikaresep teh jadi ieu mah dipikaresepnya resep cek anjeun kumaha ieu teh mangrupikeun ayakan ruhani Syekh Ibnu Athaillah nungtun urang sangkan teu kapitnah kudunya atanapi katipu ku kasucian amal nalika urang nuju talabul ilmi ngaji
atanapi nuju zikir mapai jalan toriko. Urang kedah naros ya kana jero dada urang sorangan. Tanya dina nalika ngaji, dina nalika holwat, tanya kana diri urang. Kumaha nyana? Lamun maut datang ayeuna keneh, kitu bahasana. Lamun maut ayeuna datang, lamun maut datang ayeuna keneh, naha kuring teh ridho jeung bungah maut dina kaayaan kieu. Eta mah berarti kan kudu jujur urangnya. Ya. Lamun maut datang dina danget ieu, misalkan urang lamun keur holwat atawa urang enak keur ngaji ieu, tanya ka diri urang. Lamun urang maut datang ayeuna keneh, naha urang teh ridho jeung bungah henteu maot dina kaayaan keur kieu. Upami hate urang ngajawab, cek hate urang teh ridho jeung bungah sabab ieu keur milari ridho Allah. Tah mun hate urang ngajawab, panari ari hate urang jiga nama ngabohongnya karena diri sorangan mah moal. Nya moal. Misalkan ngajawab ridho jeung kuring bungah, naon sababna bungah? Sabab aya dina waktu anu dipikarido ku Gusti Allah. Ngaran maut dipikarido ku Allah atau husnul khotimah, berarti tanda salamat maut naon ge ridho bungah abdi malah dina perkara ieu. Tah eta tandana tos dipastikeun saur Kiai Musonib teh tanda amal urang bersih tina hadun nafsi, bersih tina bagian nafsu. Tanya ka urang enak kumaha. Aduh masih kena eta kan ini. Masih kena aya bayar gitu. Tah berarti tanda itu teh. Ya, mas berarti masih kena hadun nafsi gitu. Can beres ya, can dibungkus kan, can dikirim-kirim aja nih, can jadi duit nih kan. Can itu can sekolah man kang budak kumaha can jadi duit aja namanya. Itu. Tah eta mah lamun tos ridho, tah eta berarti ciri alamat dina nalika ngajina, dina nalika kholwatna atanapi torikoh zikirna eta teu aya bagian-bagian nafsu atanapi hadun nafsi, bersih tina hadun nafsi. Tapi saumpamana hate urang masih kene gimir teh sieun risi atawa hoream ragu, sabab naon? Sabab aya udagan hayang katingali pinter ku batur, bisa kadinya hayang kapuji ku batur atawa hayang ningkat dunia anu teu acan kalaksana. Ada kadinya. Maka harita keneh urang kedah ngomean deui niatna. Sing goreng. Ya geus ngajeng tahun-tahun gaeng kitu-kitu keneh. Ya. Cindek nama maot teh nyaeta jadi kaca cermin anu pangjujurna pikeun ningali kaikhlasan hate urang. Dimatakan mijanul maut eta. Ya. Pain kunta maka lamun kabuktian anjeun eta tuhibbu mikaresep anjeun antakhruja kana yen kaluar ruhuka ruh anjeun maot teh disebutna wa biadika padahal eta tetep di tangan anjeun al qurrasu ari kitab tiasa oke buku catatan keur nyal ilmu kan nyep kitab nyep buku catatan matakan nyar ilmu mah ciri alamatna
lamun teu mawa kitab kudu mawa buku catatan. Eta teh saksi eta teh. Karuhan pulpen mah. Da moal mawa pulpen buku catatan. Mau pulpen misalnya ku ek nyatet naon. Tah eta teh jadi saksi, jadi kuros eta sebutna. Li ikhlasika karena ayana ikhlas anjeun pitolabil ilmi dina nyiar ilmu wakos dika jeung karena maksud anjeun bihi ku eta tolab wajhallahi kana ridho Allah samata-mata zat Allah pastagil maka kudu katungkul anjeun bihi ku tolabul ilmi ieu mangrupikeun tanda ikhlas anu sajati. Jalma anu parantos bener-bener niatna wajhallah moal ngarasa hanjakal upami maut ngajemput nuju manehna milari ilmu. Nah eta teh jalaran manehna teh apal yen nyiar ilmu teh lain keur neangan ijazah, lain keur neangan dunya, lain keur hayang punjul ti batur, lain tapi keur ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Kayakinan kitu anu bener ikhlas dina ngaji mah ya. Kita batanapi buku catatan Al-Qurros teh dina pananganana janten saksi ibadah. Dan pentingnya mau kitab teh penting ieu mau buku catatan teh. Mangkin mah kenana dina eta teh dina tulis aya NB. Nah, notes tambahan. Kumaha di NB? Wajib bawa kitab, kalau tidak bawa kitab, bawa buku catatan. Gitu. Ta teh janten saksi, pamiha teh ngarasa plong, tenang, sarta bungah upami mawat dina kaayaan kitu, dina kaayaan nyekel kitab, dina kaayaan nyekel buku catatan. Eta ciciren yen urang kasebatna parantos salamet tina panyakit hadun nafsi, kasenangan nafsu, bagian nafsu. Berarti kan emang ikhlas eta teh. Tah nu kitu mah saur Kiai Musonib mangga teraskeun ngajina. Istiqomahkeun dina naon dina ngaosna eta ciri alamat bagja. Jadi geus omeaneun deui dina niatan berarti kitu nya. Geus eta. Geus tanda ciri alamat bagja. Teruskeun istiqomahkeun cek Kiai Musonib. Tapi ieu aya deui ieu. Aya bertolak belakang sareng nu bieu. Anu ieu mah ikhlas dina keur ngajina. Mangga Gusti dina naon saandaina abdi maot dina dinten ieu dina danget ieu bari nyepeng kitab sareng nyepeng buku catatan ridho abdi mah bunga aya bungahna kitu margi ieu teh aya suasana atanapi waktu anu diparentahkeun ku Gusti. Ta eta berarti tandana alamat bagja eta teh. Tah ieu kumaha ye lamun henteu kitu wa in kunta jeung lamun kabuktian anjeun eta takrohu mikangewa anjeun atawa embung dalika kana eta perkara maot keur nyepeng kitab ya mung eta mung can siap da cenah kitu nya ya Kang Ade can siap wa tuhibbu jeung mikaresep anjeun antakuna kana yen kabuktian anjeun pidalikal wakti dina eta waktu nalika sakartu maut eta mustagilan anu katungkul bizikrillahi ku zikir ka Allah masalan contona la bitolabil ilmi lain ku urusan nyiar ilmu palatatlub maka ulah nyuprih anjeun al ilma kana eta ilmu balistagil balik tak kudu katungkul anjeun bigoirihi ku perkara salian ilmu berarti zikir atawa Kiai Musonib ngabahasakeun ilmu plus zikir gitu berarti kudu dibarengan eta mah dobel ngajina teh ngajina dibarengan ku zikir
Ieu pituduh sareng mangrupakeun ubar pikeun jalmi anu niatna tacan murni dina ngaos. Ya. Lamun urang ngarasa risih atawa embung maot keur ngaji, embung maot keur nyael ilmu, eta teh tanda pepeling ti Allah. Yen dina hate urang masih kene aya haduna nafsi. Aya bagian nafsu keur ngaji teh geuninnya. Jadi moal bohong ari kitu mah. Nafsuna nyumput dina hayang punjul ti batur. Nafsu nyumput dina hayang kapuji ku batur, pinter cenah ieu jelema teh. Atanapi udagan dunia liana sapertikeun kan hayang bertingkat berpangkat. Ya. Berarti eta teh ngaos teh tacan ikhlas atuh ari kitu. Tah maksud ge musannif kedah nungtun kana manajemen niatna kitunya jeung robah cara ngaosna. Tarke musannif kumaha palatat lubil ilma maka ulah nyiar ilmu anjeun. Maksudna ulah milari ilmu anu sifatna ilmu anu matak numpukeun pamuji makhluk. Naonnya ilmu kitu? Seperti ilmu padilah, ilmu teoritis, keilmuan mah tinggi, wawasan mah kitunya. Pan ari abrol-abrol mah kagak ku keilmuan eta. Hebat cenah jero ieu jelema. Tapi henteu ngajadikeun dandanan ka tauhidan pikeun dirina. Tah eta teh ecagkeun heula. Ecagkeun heula. Tapi kedah kumaha saur Kiai Musonif. Jadi diprekeunana ilmu bab padilah diprekeun heula. Ilmu bab teoritis heula diprekeun heula. Kedahna kumaha saur Kiai Musonif? Urang liren heula tina ilmu dunia. Atanapi ilmu nu matak nyuburkeun nafsu. Misalkan ari padilahna maca Yasin 40 wangsulan kana naon nya tah eta diprekeun ka itu. Dasar wae berarti kan numbuhkeun tujuan ka lain ka Allah gitu. Tapi urang alihkeun saur Kiai Musonif fokusna kana ngaos ilmu hal, ilmu ma'rifat. Fokuskeun dirinya. Ari ilmu ma'rifatna kan berarti ilmu ngabersihkeun hate jadina teh. Tasawuf tauhid berarti ngabersihkeun hate supaya bisa ngalempengkeun tujuan. Matakan supaya hate ma'rifat. Karena hate lamun ma'rifat berarti ieu jasad urang dipimpin ku hate ma'rifat. Atuh salamet tandana. Lamun aya hadun nafsi teh mah atuh disinglar-singlarkeun. Naon sababna? Sabab hate ma'rifat ka Gusti Allah. Ya, tah eta. Jadi balistagil bigoirihi kudu katungkul ku salian ilmu sapertoskeun zikir. Ngaos ayeuna mah saur Kiai Musonif kedah dibarengan ku zikir kitu. Pikeun naon eta teh? Pikeun ngabersihan hate nalika ngaos. Jadi ngaos tetap berjalan tapi niatna dirobih. Ya, lain hayang katelah pinter dina ngaos teh. Tapi karena rumaos diri bodoh. Ya. Jeung hoyong terang kana ayana panyakit hate diri urang sorangan. Tah satacana sareng non timimiti bade ngaos sareng saatos ngaosna seueurkeun istighfar. Jadi zikirna teh istighfar. Ya. Sadar yen urang teh acan leres-leres ikhlas dina ngaos. Jadi seueurkeun istighfar, geuning urang ngaos urang teh istighfaraneun gitu. Batur mah ngalaksanakeun maksiat istighfar teh. Ayeuna mengaji nageng istighfaraneun. Jadi katingali alus sungkulwan. Jerona sing horeng kene masih kene aya adu nafsu. Ya, aya bagian-bagian nafsu.
masih kena hayang dihargaan ku batur, hayang ilmu punjul ti batur. Saya tetik istighfaraneun. Geningan diri teh acan ikhlas abdi teh Gusti ya Allah gitu tadi hate. Ku kitu na sanes abdi bade lireun ngaos ieu teh. Ngan ayeuna mah abdi bade ngaos kalayan rumaos nuju ngubaran hate anu nuju udur. Gitu. Abdi bade liren tina milari ilmu anu matak ngagedekeun rasa takabur sarta bade ngawitan fokus ngaos bari zikir atanapi bari istighfar rumaos diri tina hina sarta perjogi pisan kana mangpiroh Gusti ieu dina ngaos tadina keur kitu oge berarti tang ngaos teh eta teh istighfar jalma anu barodo jalma anu ngaku bodoh. Matakan dina ngaosna ge nya dibersihan eta teh dosa-dosa. Cindekna ngaos tetep wajib nanging ngaosna jalma anu rumaos tacan ikhlas. Kuduna teh kitu. Kedah kumaha anu tacan ikhlas dina ngaos barengan eta ngaos teh ku istighfar jeung bebersih mana ya tina tazkiyatun nafsi bebersih pan ari tujuan ngaos naon sih tujuan ngaos tujuan ngaos kan memanusiakan manusia ya itu jadi jelema teh kudu sing bener jadi manusia gitu ya asli jelema emang urang kitu lain jelema apaan aya anu can asli jelema aya anu satengah jelema aya anu can asli jeung satengah jelema-jelema can katerangan anta binafsi insanun labil jismi manusia cenah anjeun teh disebut manusia teh sabab aya sir nu balik ka Gusti Allah. Jadi bisa dikatakan eta teh jelema lamun eta jelema hatena aya balik ka Gusti Allah eta jelema. Bisa disebut manusia teh aya ruhani nu balik ka Gusti Allah labil jismi lain pedah bentuk anjeun kos kitu. Ai bentuk urang kos kieu mah atuh al insanu hayawanun natikun leres kitu ari manusia teh panyata hayawan teh ya anu boga akal idza lam yakun lil insani aklun yahdihi nalika manusia teu boga akal anu maparin pituduh kana kahadean palaisa lahu minal insaniyah maka manehna eueuh urusanana jeung kamanusiaan abu mah ya illal lahmu wa damu iwal tisaukur daging jeung getih fisik hungkul ketinggali manusia jero nama lain manusia hayawan anjeun teh nya hayawan naon bedana jeung doma aya getihan urang aya getihan doma aya dagingan atuh urang aya dagingan doma aya tulangan urang aya tulangan doma aya nafsuan urang aya nafsuan malah mah daging urang teh laku daging doma mah laku atuh berarti berharga mana nya doma jeung urang talung kene doma ya meninggali jasad alus kena doma berarti nyatibatan jasad orang misal orang maut misalkan diubah nanti dimurah-murah misalkan iya pokoknya mah ayo daging biasanya 80.000 sekilo iya mah dijual 20.000 cenah mana yang daekeun daging jelema mantak lamun eueuh ruhani nya lamun eueuh hate nu balik ka Gusti Allah naon mulyana manusia nya naon agungna jelema
lamun hatena teu balik ka Allah. Ya Allah, nu ngaran disebut manusia mah sabab aya ruhani nu balik ka Gusti Allah. Jadi tujuan ngaji teh memanusiakan manusia. Ulah katingalina hungkul manusia, tapi sajatina ge kudu manusia. Heueuh manusia. Berarti urang teu boga nanaon. Jadi tujuan ngaji teh memanusiakan manusia. Mana? Hiji supaya sadar diri aya nunyiun. Supaya sadar kitu. Tos dewasa, tos kolot, teh sadar-sadar yen nunyiun urang teh Allah. Ayeuna sadar kotenya da ngaji tauhid. Coba lah mencan ngaji tauhid mah. Teu sadar-sadar yen Allah nyieun urang. Nya, tetep we ngaku keneh aing bisa. Tetep we ngaku keneh aing kuat. Ningali aya dina diri teh di aku ku sorangan. Nya, awas panon sadar nu ngawaskeun teh sehingga bisa ningali ieu teh Allah nu ngawaskeun. Kuduna teh kitu manusia mah. Ya, hirup sadar aya nu ngahirupkeun. Bisa sadar ngaku diri aya anu ngabisakeun. Tah eta teh berarti aya pengakuan diri. Diri aya sadar aya nu ngayakeun. Diri bisa sadar aya nu ngabisakeun. Diri kuat sadar aya anu nguatkeun. Tah eta nu kahiji. Anu kadua nyaho kanu nyieun. Saha nu nyieun anu tadi teu ditataan? Nyaeta Gusti Allah. Nu katilu supaya paham keur naon ieu diri dijieun. Kitu kuduna mah. Keur naon ieu teh urang teh matak diciptakeun ku Allah ka alam dunya teh jang naon? Apa jang nyenbok? Gitu. Aduh. Tah eta maksud Allah teh urang teh digelar di kadunya teh pikeun naon? Nah, Al-Qur'an disebutkeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lain dititah ulin, tapi ibadatul waslah. Tandaan garis bawahi ibadatul waslah. Maksud Allah ieu urang dijieun teh supaya ibadah wusul ka Gusti Allah. Nah, cenah kang make ibadah wusul pan illa liya'budun. Leres kitu. Illa liya'budun. Tepati-pati anjeun dijieun kecuali supaya ibadah ka kami. Illa liya'budun. Lain ibadah karena pangkat. Lain ibadah karena duit. Rajin daek salat duha. Meh loba duit. Tuh, berarti lain illa liya'budun. Mesti urang eta teh kitu teh nya. Urang. Aduh, aing mah salat duhanya istighfaraneun. Mesti jigana istighfar ulang mah istighfaraneun keneh nya. Istighfar urang istighfaraneun mesti nu agung. Berarti ibadatul waslah, ibadah musul ka Allah urang teh ditugaskeunana sabab illa liya'budun. Teu pati-pati kaula nyieun jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka kami cek Allah. Ka kami. Berarti kudu musul berarti nya. Musul ka kami cek Allah. Ibadah nu model kumaha Gusti dicaritakeun deui di Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dijawab deui ku Allah. Ku ayat sejen. Ibadah anjeun ka kaula teh nyaeta ibadah anu
teu aya musyrik saeutik-eutik acan. Ai ibadah anu teu aya musyrik naon disebutna? Ibadah teu waslah. Ibadah usul ka Gusti. Boro-boro musyrik jali, bahkan musyrik hopi ge ulah. Jadi jelasnya urang teh. Jadi cita-cita himmah wusul teh kang ada jelasnya nanya. Karena naon diparentah ku Allah. Terpercaya kang cenah. Heueuh teh percaya kana Al-Qur'an deh aku percaya ka saha atuh. Tandana jalma iman berarti percaya kana kitabna. Tah eta teh urusan ngaji. Supaya ibadah wusul. Dina kitab Tajul Arus disebutkan. Eta teh kitab Tajul Arus teh saha musannif kitabna masih keneh Syekh Ibnu Athaillah asal Kandari. Sanes hikam hungkul ya. Dina Tajul Arus disebutkan ya. Syekh Ibnu Athaillah asal Kandari nyebatkeun iza talabta faqihan wajadta kasiron. Naon? Hei murid-murid kaula cek Ibnu Athaillah. Lamun neangan jalma anu pinter di bidang ilmu syariat, pinter dina bidang ilmu fikih, maka anjeun bakal mangihan anu kalintang lobatna. Cek Ibnu Athaillah dina zaman ayeuna ya. Loba nu pinter fikih. Di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi agama Islam, nyitak jalmi-jalmi anu pinter di bidang ilmu fikih. Loba. Diteraskeun deui saur Ibnu Athaillah, wa idza talabta lamun anjeun neangan tabiban hiji jalma tabib dokter ya, dokter anu ngubaran fisik anjeun wajadta misla dalik anjeun bakalan manggih sarua lobana. Karena dokter tinggal tiap pengkolan lobanya. Nya. Ieu teh Ibnu Athaillah baratus tahun kapengker gitu nyetak ieu. Nyoretan ieu berarti terus hafalnya di zaman ayeuna. Terus diseratkeun wa idza talabta lamun anjeun neangan qori'an jelema nu pinter maca Quran, jelema nu pinter maca kitab, wajadta ma la yuhsa anjeun bakalan manggih teu bisa dihitung. Saking kelobana. Jelema anu pinter maca kitab, jelema anu hafal Quran, jelema anu pinter maca Quran, pinter maca kitab. Wajadta ma la yuhsa anjeun bakal manggih teu bisa kahitung eta jelema saking kulobana. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah, tapi cek Ibnu Athaillah lamun rek nean jalma anu nunjukkeun ka anjeun nyaho di Allah jeung anjeun jadi makrifat ka Allah, ngajadikeun anjeun cinta ka Allah, tunduk ka Allah, kumaha? Wa yu'arifu bi uyu binafsi, jeung memperkenalkeun ka anjeun jadi nyaho kelemahan diri anjeun ya. Saatos pendak cenah jeung jalmi eta jadi apal kasalahan diri, saatos pendak jeung jalmi eta jadi apal kakurangan anjeun, terus jadi anjeun sibuk memeres diri anjeun, memeres hati anjeun. Tah lamun anjeun neangan hiji jalma anu bisa nunjukkeun ka anjeun makrifat ka Allah, cinta ka Allah, tunduk ka Allah, sakaligus memperkenalkan anjeun ka Allah, memperkenalkan ka anjeun kelemahan-kelemahan diri anjeun, ngajadikeun apal kasalahan diri, terus jadi mampu tobat ka Allah, sibuk memeres aib diri, sibuk memeres kesalahan diri dina mangsa tos kariwat kumaha lam tajid illa qalil anjeun moal manggihan jalma saperti kitu illa qalil kecuali saeutik. Kudu tapakuran niku.
ngebahasakeun dina sarahna sapertikeun neangan jarum dina tumpukan jarami. Faida wajarta cek naon cek Ibnu Athiyyah, lamun anjeun tos manggih jalmi anu kriteria saperti tadi, maka cekel sing pageuh kudua leungeun anjeun. Naon sabab kudu dicekel sing pageuh dina leungeun anjeun? Sabab leueur. Naon sababna leueur? Ujianna bakal naik kelas. Lamun anjeun tos ngayakinkeun jalmi anu ngagaduheun ciri-ciri anu tadi, cepeng ku kayakinan eta sing pageuh kudua panangan anjeun, sabab ujianna bakal ningkat, naik kelas ujianna. Maka cekel sing pageuh supaya naon? Supaya keyakinan eta tumbuh dina jero batin anjeun, dugi ka akhirat hayat anjeun. Ngan lamun dilepaskeun kumaha anjeun moal panggih deui. Berarti diberi kesempatan ku Allah ngan sakali. Tasawur Ibnu Athiyyah dina Tajul Arus disebutkeun kitu. Jadi ngaji lamun rumah sadiri can ikhlas, nah berarti revisi deui niat urang. Ya, lempengkeun niat urang supaya urang ngaji ikhlas. Supaya pan aya ikhlas mah bebenangan jadina. Nya, gitu. Li anna dzalik kana sanyanyana itu in kunta takrahu mung mawat keur nyepeng kitab eta dalilun janten ciri ala adami ikhlasika kana eueuh kaikhlasan anjeun pihi dina itu talabul ilmi wal kalamu jeung ari ieu bahasan fil qadri zaidi eta tetep dina ukuran ilmu anu tambahan. Tuh pan ilmu tambahan teh ilmu kadilah atanapi ilmu wawasan alama kana perkara labuda anu teu meunang henteu minhu tina itu ma minal ilmi nyata tina sabagian ilmu agama. Tuh jadi saur Syekh Ibnu Athaillah teh negeskeun ilmu anu kedah direm atanapi ditinggalkeun teh palatatlubil ilma ulah wakanyar ilmu. Terus diteruskan saur Kiai Musannif fil qadri jaidi ilmu tambahan. Jadi contoh ilmu debat, ilmu retorika gitu. Ah memer ilmu kitu kitunya. Gitu. Sangkan naon? Sangkan disebut pinter di payunan batur. Atau wawasan luhur, wawasan mah kuat bagus wawasan mah. Tah eta hindarkeun ilmu-ilmu. Kuduna ilmu naon atau ilmu praktis. Seperti naon makrifat kau praktis teh eta praktis eta mah ukuran ilmu tambahan eta berarti ilmu kasenangan diri tah eta anu kedah direm heula teh saur Kiai Musannif lamun hate dina keur ngaos tacan ngarasa ikhlas. Dua ilmu anu teu kengelireun nyata ilmu anu sifatna malabuda minhu ilmu paduayan mah teruskeun ya teruskeun saperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid eta mah teu kengelireun salit-alit acan teu kengeng sanos urang teh acan misalkan ngaos teh acan ngarasa ikhlas dina ngaosna eta ilmu paduayan mah tetep kedah diaos nya sarta dipilari margi eta modal utama salamet ibadah urang ya. Jalma anu ikhlas mah moal milih-milih ilmu keur gagayan dunya. Oh, pami maranehna nyiar ilmu paduayan misalkan bari rumaos dirina bodoh sarta perjogi kana pitulung Allah tah maka maot dina kaayaan kitu teh disebut maot husnul khotimah ya maot kategori maot bagja eta teh sarta kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Aya bocoran ti Imam Ghazali kumaha bocoranana wa yajibu alal abdi salasu asya kewajiban jalma anu tereh maot tilu perkara. Mana hiji hubu kudu keur kaayaan resep ka Allah. Jadi keur ngaji teh kudu aya keur kaayaan resep ka Allah nya. Bisi keur ngaji dicabut nyamak ka Allah. Jadi urang memang kudu mahabbah. Ngaran mahabbah ka Allah berarti atuh kudu kenal heula ka Allah, marifat heula ka Allah. Jadi hiji hubu dina kaayaan hate keur resep atanapi cinta ka Allah. Nu kadua unsu naon tenang betah jeung Allah. Anu katilu zikru naon eling ka Gusti Allah.
Jadi modal salamet maut dina sakaratul maut sar Imam Ghazali hubbu unsu zikru. Eta bocoran ti Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Jengkeun kana kitab nadom pinta ti Jandaruli. Alhamdulillah.